Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamirsa sadayana patepang deui sareng simkuring pun maura Artamevia dina acara Warta Sunda nyuguhkeun informasi ki Sunda keur balarea. Salami 10 menit kapayun simkuring bade nyarengan pemirsa sadayana dina acara Sunda TV edisi Jumat ping 18 Februari 2020 anu munggaran aya warta di Kota Kuningan ngeunaan seni rengkong meh tumpur. Pamirsa sumangga nyagakeun iber salengkap. Seni rengkong kiwari geus arang deui aya nu nganggap di Tatar Pasundan. Kaasup di Kabupaten Kuningan. Dina ayana oge ukur sataun sakali. Dina acara seren taun ngumpul. Sumangga nyanggakeun pidanganan. Rengkong teh seni asli Sunda nu teu bisa dipisahkeun tina budaya tatanen di Tatar Sunda. Ngaran rengkong oge kapan dicokot tina ngaran hiji pakakas paranti nanggung beas sabangsa rancatan nu dijieuna tina awi gombong. Panjangna 2 meteran. Mun dipake nanggung sababaraha geges pare. Rengkong teh ilaharna sok ngaluarkeun sora aneh hasil tina ngeserna injuk jeung awi. Ari nu makena nurutkeun Asep, seniman rengkong asal Kuningan mah. Biasana lalaki nu geus samawa bari make pakaian adat Sunda model kampret lengkep jeung pangsi hideungna. Diwuwuhan ku iket atawa totopong. Seni rengkong teh baheula mah sok mindeng dipidangkeun dina acara-acara tradisi. Tapi ayeuna mah geus arang deui hiwal dina acara tahunan panen raya. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayuneun pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.